Sampurasun bare rancing di mana wae aya anak tepang di sarang kuning di rancing TV masih di sarang Kang Aliando si ganteng kalem teh nya. Alhamdulillah ieu sim kuring di sarangan Kang Sahud di rancing TV bari sarangan deui dina olahraga masih kene ngopi ngobrol happy gitu nya. Lantaran nu bari dicaritakeun tiada lain dan tiada bukan adalah ngompol di saung tah eta nya. Urang ngompol di saungnya. Naon yang ngompol teh Kang Sahud? Ngompol. Heeh. Obrolan politik. Ais, ngompol teh nyata ngompolkeun politik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh. Manawi teh aya. Salager beraya. Alhamdulillah. Mangga. Eta tos nepot cai bieu teh bisi saat. Coba cai? Cai. Di mana? Aing nepot cai mah di sawah. Oh, mangga linggis-linggis. Kan poho. Naon? Poho. Naon? Rarasaan teh cayan. Efek. Halodo. Aja. Ayeuna kan zaman booming politik. Hayang naon lauk mijah milu buruk. Buruk milu meja. Meureun. Tolong. Santoso. Lauk buruk milu mijanya keur booming politik pan isukan teh bieu nu liwat kitu teh babegi. Eta mana teh juri. Si orang itu jelema. Aduh, alhamdulillah Kang Ayun kumaha damang? Alhamdulillah jadi poe ieu mah ieu. Jadi masalah ieu urang di saung sajing sawasaha itu. Nah, eta jadi masalah nama. Nah, can aya proposalna atawa surat izinna gitu. Aya, urang bebas lah sawasaha gitu nya. Parena ala kena tadi lamun teh salah denge make aya masalah ngabahas masalah ngompol. Nya. Kuring rasa teungeunah ieu. Make teungeun aku naon? Saung-saung kuring. Nah, itu ngompolan kumaraneh. Lain ngompol ki teh. Ngompol di dieu mah ngobrolan politik. tah eta. Munti kamari atuh. Tah ieu teh masalah politik keur haneut-haneutna ieu teh. Lain aki-aki barang dikadeng wae. Luas. Kadek mah kagok. Paehan langsung. Heeh bener. Heeh nya masalah politik eta. Enak keur haneut-haneutna. Tinggal ngitung waktu meureun 1 2 3 ke 12-an. Heeh. Urang teh kita rek nyolok. Nyolok saha? Nyolok anjing. Jolok. Nyoblos. Nyolok mah ekstrim teuing. Tah, ganas. masalah nyolok Heeh. sok sanajan ngaranna jelema. Heeh. Da beda paham, Tak gitu? beda pendapat, Leres non pisan. sebabna beda hulu. Heeh. Kuring Pasti mah eta. gondrong. Tahir ya. Erang-erang. Heeh. Ai si Sahud mah Goblok. lain. Naon? Masalah di gondol teh dicukur, Heeh. ai uing mah teh dituna. Ari akang mah hebat, Kang Sahud. Erang bebatok. Sok sanajan beda paham, Tak gitu? tapi tetap Indonesia tetap bersatu. Betul perusahaan Indonesia maju. Udah Indonesia maju. Kudu ngahiji urang ke politik teh gitu nya. Jadi gunakan hak pilihna. Da naon kamari teh dibahas dina season kahiji, lamun negara pamimpinan rek kumaha gitu nya. Tunggu kehancuranna. Tah, eta. Eta. Cacakan aya pamimpinan ge sakieu kisruhna. Mohon. Komo urang keur ka para seniman jeung Kang Ayu Eta. hese pisan dampak para pemimpin anu ngaruh ka para seniman. Tonggorok ka para seniman gitulah anu hal kecil di masyarakat. Ya masyarakat umum masalah rese. Bener pisan eta teh. Kastan na kaya bang kastan na. Gaka ka bang kastan na. Pitak ka matam. Tok dadan. Tihang ngeut. Aduh, aki-aki edan. Kasar. Nah gitu. Jadi kahayang urang cing cek Kang Ayu dia naon mata seorang boyband. Kesepuhan lah. Ya, boyband terkenal ya. Naon ngaruhna politik ke para seniman naon sih gitu.
ngaruh ayan tuh gitu manfaat. Ngaruh banget atuh. Aduh, eta bahasa juga jelema anjing. Jakarta Wah, banget. anjing. Ngaruh banget. Meureun hiji manfaatna. Manfaat aya. Jamatan berarti nya. Jambatan. Sebab urang teh meureun hirup teh boga tujuan. Tah eta. Boga tujuan ayeuna. Mohon. Hirup di alam pewenangan teh meureun nya urang hirup dina alam seni. Mohon. Bener urang teh kudu boga tuturkeuneun. Tah gitu. Pamuntangan. Tah gitu. Jadi ieu teh DPR teh pamuntangan ke urang. Pamuntangan ke urang. Anu bisa dipuntangan. Anu disapuntangan. Ayo lolobana. Esenya saya. Esenya Eta eta. Ari jelema loba. Mohon. Piji lemaeun hese. Tah Hese. eta. Ayo jelema mah loba. Loba. Manusia eta mah mana ge DPR manusia. ayeuna hampir 900 nya. Contoh leutik di Kabupaten Cianjur. Anu nyalonkeun anggota DPR Dewan Perwakilan Rancingeus. Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat sakitu lobana. Tapi anu bisa dipuntangan hiji ge biheung Kang Ayun. Aduh, tah gitu Kang Saudnya atuh mudah-mudahan ye ku Mudah-mudahan ku pemilihan ayeuna kitu nya. tah gitu. Dari seniman mah kadang-kadang ayeuna masuk dijieun alat Kang Ayun. Para seniman teh jadi alat politik. Contohna Artis anu terkenal dipake kampanye. mohon. Samereun rek milih si artis meureun. Padahal mah anggar anu dipilih masih tukang DPR gitu. Jaleuh mun kabagean duit bener urang pandai lemur. Anjir ibu. Milihnya Maju jeung maju we. gitu. Seniman mah kieu we lamun anu hajat mereka mah. Nya mohon gitu. Mohon tah gitu. Alah cek sisineran teh mah naon geuning? Aya sok pisan tuh Ojek sisineran. mari. Lain masjid tuh. Surupanana tuh. Oh, bener. Oh, Alah. Mun nyerang lembang jambatan. Anya Kade ulah mapai sisi. aduh. Mun urang boga jabatan nang sahut Ari kitu. kade ulah leko korupsi. Awas, Besar, amanat eta amanat titipan Leres rakyat. pisan. Tirakyatnya. Tirakyat. Gitu. Mun urang nyorang jamatan, kade ulah mah pai sisi. Lah eta Aduh, eta bener papatah. bisi ti gubrak. Pasti kuprang. Bener. Bisi kieu. Di kosewat. Tah gitu lamun urang boga jabatan, kade ulah rek korupsi. Tah, Aduh, eta. bener. Saeutik tapi seukeutnya. Seukeut, Mudah-mudahan tiasa kadangu ieu ku para calon-calon tukang DPR. Anu gaduh ceuli mah pasti. Tah gitunya atuh dampak positifna keur para seniman Kang Ayun sing bisa mere wadah lah. Nah, Nya mere wadah ieu keur para khususnya seniman tradisi. nya. Anu beuki leula teh naon cek paribasa kolot mah Parum. jati kasih ku junti teh Nah, eta. gitunya beuki leula Budaya beuki barat. pareum gitu kasih ku Budaya budaya barat kunaon akibat teh dibere wadah ku para penguasa teh kuno dibenokna ku para tukang-tukang anu di luhur teh gitu teh cing atulah menta wadah ya keur para Aya seniman teh bagian gitu nya urangnya. keur para seniman keur para naon kreatif di masyarakat teh da lobahan teh saeutikeun gitu tanya mudah-mudahan Di Korea mah aya wae eta. aya wae Aya. gitu hiji naon motivasi ke urang lemur berkarya teh loba tinggal diwadahan Ya. tinggal dirangkul gitu nya mudah-mudahan hiji naon ngaranna teh keberkahan lah ke urang sadayana Amin, gitu nya Ayeuna wisata terus aya mekar-mekar. Mekar. Makanya poklen ayeuna mah. aya poklen Di aduh Cianjur ai poklen Selatan. teh naon ai poklen teh naon Kebon pinus. anjing lain kebon pinus Naon atuh? poklen teh dicipok tapi kapelem Eta sensor. poklen mah jadi tempat wisata hiburan nu ieu-ieu gitu Ayo Pantai Jayanti. Jayanti Serek. Serek pernah ke pantai? Hah? Pernah? Palingan banget juga hiu. Alah kitu hayunnya eta pangitan sim kuring ti Rancingeus TV ngomongkeun politik inti nama hayu urang gunakeun hak pilih urang semaksimal mungkin tentukan masa depan Indonesia, masa depan Kabupaten Cianjur Yang lebih baik. yang lebih baik ku milih calon-calon anu sesuai hati nurani urang. Tah, Gitu nya. eta. Ulah Amanat berhenti akang. naon teh Kumaha? Kang? Sok sanajan nu tadi teh ya. Heeh, Beda paham heeh. tapi tetap Naon? hiji tujuannya. Naon? Urang hayang hirup tentram. Tah eta yang Alamat. Urang bikin kepapasean. ulah pemasean jeung dulur ulah paseanya tah kitu hirup tentrem sadulur sapihanean. Amin. Aduh, itunya pemirsa demi cinta karena Rancingeus TV bilih aya kahoyong
Kang Saudnya hoyong naon udah ditampilkan ku Rancing TV mangga tiasa dipunut ka dieu nya di komentar di bawah ieu nya. Tong hilap dukung selalu Rancing TV di like, share, and subscribe. Sampurasun, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.